Aduh, aing kumaha tuh itu nya. Ai sia bahu kabar wae nya. Geus 40 tahun di kota. Aduh, aing mah. Ampun teuing Gusti. Kita kudu kumaha tuh. Jemur geus lieu ka dieu lamun lagi. Ka ditu lamun lagi. Urusan budak tua siki. Kira kosa buat eling-eling gitu. Duh, aing mah kudu kumaha tuh ya Allah. Ditulungna ka mana ieu kudu ka mana. Asyik emak kunaon ngawulang wae sareng sareupna kieu lain mengampi sabar geuna. Mak, kenaon? Si Ujang. Ujang terus di mana Ujang? Di dapur. Ngalamun wae geus magrib ngampi. Ujang terus semangat Cang. Atos bieu maen mam. Iya memang tinggal cenah aman mate. Kekereng kasih abah Ujang. Emang si abah teh di mana tuh Mas si abah teh? Ari panggula mah nya di kota cenah Jang. Si abah teh da di kota. Ngantos lami teh kabar-kabar ayeuna. Surat teh aya, nanaon teh aya, kiriman teh aya. Emak jadi bingung Jang ieu teh kudu kumaha tuh. Emang mah apal teh alamatnya di kota di mana? Kela. Emak teh mikir-mikir deui nya alamatna poho nyimpen si abah teh. Aya alamat mah Jang. Ngan mah teh poho nyimpen di mana hilap deui. Hilap pelarian emang kunaon gitu Jang. Langsung alamat si abah. Kieu we mak, mama tong jadi pikiran. Geus kembali si abang ke ujang anu neang. Entong Jang, entong ke mana? Aing ke mah jeung saha deui? Kan boga Ujang jeung si Adi itu duaan. Emak nek saha geus kumpul si abah, balik-balik. Ujang ke kotana kumaha? Geus sama tong aman di dieu we hicing. Maturan emak. Jang. Ayeuna mah ning Ujang mah gara bobo lah. Geus peuting. Geus Ujang ka sawah, meureun macul deui. Aya geus sayu mah ge urang ka ngampi heula. Nangsa Ujang teh heula we. Mama can hayang masih yang kene neis di dieu. Kareudang Jang. Masa Ujang teh paeun dulu lah. Tosok ka bantai ka kolot teh. Yang geus ujang tira tuh sarenya. Jang bobo nya awas lagi di pikiran. Emang ge ngampi ke tong loba pikiran bising gering. Nah, nek mah beula mah ge da. Oh, urang teh ngampi. Nya. Aduh, ieu mah alamat si abah kudu semputkeun euy. Si Ujang bisi ngapaleun ke bisi neang ka kota. Ayeuna mah Ujang ka kota neang nek saha mah dieu di lemut. Sugu si abah teh balik-balik teh. Ieu mah kudu nyangkut lah dompet enggak kamar. Yang penting lah alamat, yang heula ayeuna mah. Nah, nih Ujang teh sare euy ayeuna mah. Karena alamat si abah teh di mana nyimpenna poho deui bisa ngapanggihan ka maneha. Ka bisi teang soalna mana masuk nekat teh hirupna. Ka mah isaha di dia sorangan. Aduh simpen di mana nih ieu alamat teh. Bisi ngapanggih ku si Ujang. Simpen di dieu penanggal coba lah, tong kapanggihan. Simpen di dieu alamat tah. Tinggal panggilan juga. Aduh ya, alamat penduh. Aduh. Masih sibuk. Nah, si emak nyimpen alamatnya gini handapkeun anggel kayak mesti beri cokot ah. Karunya tuh lagi ngalamun wae. Sugan we di teang di susulan mah aya bisa balik si bapak teh. Ini subuh deui nya ieu teh. Asuh ka hawu ieu mah. Pakeun sangu sudah sangan dahar. Hawu heula ayeuna mah. Aduh. Si emak kemana? Kaditu geus ah cokot ah. Rasaan lu nanti di belah di mana nya si emak sundana? Ah geuning ieu alamat teh.
langsung mangkat iman dengan si Abah ya. Mandi heula. Kadila. Naon? Kadila itu omongan. Naon goroan? Suk-isuk. Si Ma di mana sih, Ma? Udah hawu. Rek naon tuh? Teu kieu si Ma teh penting teh ngalamun wae mikiran si bapak. Tah pas ujang sare teh si Ma nyimpen Alamat naon? alamat si bapak di kota. Kumaha arek diteang mah. Mana apal tuh? Alamatnya di mana? Ya alamat sama di kota. Ini orang tanyakeun deui itu mah orang teangan. Ya kan apa sorangan? Alamat bisa maca. Ya kayak ujang anu maca nama kayak ditulang tanya sugana kapanggih. Oh nya atuh hayu ai kitu mah. Si mah bejantong. Si mama kembali tong bejaan namun di bejaan kena urang ulah mangkat. Kumaha tuh. Nya hayu mangkat ya nama tuh. Ayo, urang gembol. Ayo. Ayo bro mangkat. Yang mandi lah nya. Mandi lah bro. Masa galang wae lah kolot teh. Barang mana? Yo, jang cek ama. Mending kena janji jangan segantung. Di pajar luhur. Sieun teh ya. Sio naon ari mana? Tuh ani dina sasakna. Moal naon? Wah ini panggul lah. Nyaya tuh. Hah? Mah. Jangan tuh mah jauh sih batur. Jadi yo jangan salah jangan tergantung. Yang Hah? Ayo buru ah. Ayo buru ah. Barang manten. Cuma nampuan sih mak. Itu tadi mah tuh tadi. Bising sih nampuan. Orang kudu buru-buru soalnya. Masaknya pas dia aja teh. Udah mana lah. Oh, naon ya? Mau hai buru ah. Waleukeut. Kamu ke hanap ieu. Jalan lagi pengalaur dia leur. Ngeleur pantes dap isu kena da ibun. Heeh. Salah buru-buru lah. Hah? Keur di haus sih mah. Ada sih nampuan kayak waktu itu ganengkeun lah. Ganeng kok kudu. Tuh jang setempo jang jembatan teh beungeutna. Tuh setempo jang. Oh, eta jembatan na. Oh eta beungeutna. Ayo buru ah, sing barang manten. Oh, ayo. Oke, cuma si teman orang naik ojek. Naik ojek. Satu guru mengalap ke pelumpang teh juga entok wae ah. Mana ke heula kalau kudu sing barang manten. Are eta timbal di kana kantong teh timbal. Lain timbal teh. Aya timbul na kantong. Ada eueuh. Luang roti.
Ayo atuh. Sieun. Peda ku sieun muru ah. Halo, blok sih. Wah. Aja. Sebagai blok belum mai ieu. Sieun. Wah, balik ya. Ih, bisa dia buru ih. Sieun teu wani enak nyebrangna. Peda ku gandong ku aing ah. Iya mancing ah, kabur ada terbalik pisan ah. Barangan tuh banget tuh oge. Soalnya mutasna. Baik. Kanor ah. Mau naik pura ah. Keren. Aing mah. Kalau bawa aing ke dekat teh. Enggak yang digandong ting ah. Udah sieun. Sieun tempo tuh dialungkeun ku aing coba lah. Kau Aja oke nih jalan teh. lumayan sadik deui lah. Aya jalan alus mah. Serius capek. Kapan perjuangan mah teh yang punya si bapak. Ya gitu nama. Ya heeh. Kumaha? Yang is kampur mah orang lanjut we. Nah heeh we geus ka ditu mah kangenaheun ditu mah. Masuk kota mah. Buru ah. Yes nih. Yo ayo nomor teh euy jangan apa-apa. Kota. Anu apa coba lah. Jauh kene jangan kota teh. Naik kendaraan ke teh. Naik ieu syukur duit mun mahi. Mudah-mudahan anu ngawur jalan itu.